Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha wargi-wargi orang Jawa Barat sadayana, mudah-mudahan aya dina kesehatan, keselamatan. Oke, di tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, wilujeng siang ka Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi. Mudah-mudahan dina mancen tugasna Bapak Haji Dedi Mulyadi aya dina kesehatan keselamatan seueur rezekina supados tiasa berbagi deui ka wargi-wargi sadayana anu meryogikeun. Sareng mudah-mudahan Bapak Gubernur Jawa Barat ngemban amanahna, ngemban tugasna sing janten kasayan, sing amanah. Kaleresan abdi ieu nuju aya di kebon biasa, aya di kampung maning. Saur Bapak Haji Dedi Mulyadi teh mah kanggo ketahanan pangan saurna teh. Biasa nuju ya nuju panen cabe cengek sok sanaos salit-salit ge ya teh. Sok sanaos salit-salit ge ya teh. Tuh di kampung mah kieu ya. Muneur daun sampeu. Daun sampeuna manis salaleger ya. Mararontok, tasaurna saurpun bojo ge. Tuh. Ya teh pager kebon. Supados teh teuing dimangpaatkeun sisina. Nya di pelakan. Ieu ku di pager ku tangkal sampeu. Tuh di luhurna aya cau aya. Kalapa aya paling luhur tuh. Ya eta kot itu tuh kot marontok itu. Bukan musim ya kene hujan ya teh. Ngaliwat balik di teh eta ditumpangkeun nah eta naliwat daun sampeu teh. Enakeun nyamal meuli peda we teh. Ngaliwatnya. Peda ieu we peda beureum atau peda japuh teh ning. Tuh, alhamdulillah loba sakitu ge tuh. Cakap sakitu ge alhamdulillah tuh. Wargi-wargi tuh tingali daun sampeu manis segar kieu ya. Asli ya mah ya, langsung dari pohonnya. Ya tangkalna. Ayo uang ngaliwat sadayana ya wargi-wargi orang Jawa Barat. Mundur maaf. Biasa we eta nih. Ti lamping. Dulu kurang Kurang ngeunangan ngorehan cabe ya teh. Lumayan we keur ngaganjal-ganjal maaf. Kanggo namih-namih, kanggo meser beas. Itu kaleresan sareng rupun bojo ya tadi kebon duaan. Nuju nyanak cabe lumayan lah kanggo ngaganjal-ganjal meser beas saur rupun bojo teh mah. Alhamdulillah di kampung mah saur padedi teh kadar daek. Aya melak cau, melak sampe, melak hui, cengek. Naon we nu tiasa di anu tiasa manfaat. Tah sapertos ieu abdi tah. Alhamdulillah gaduh cau tah. Atuh upami hoyong daun sampe kanggo ngeunereun. Aya palih dieu ya. Di pager, di pager sisina. Bade ngeuner
di kampung mah kadar daek nyama sesah gitu kanggo milarian kanggo sadidinten mah tuh pucuk sampe seueur buneureun melak cau ieu we padalamelan abdi mah sadidinten teh di kampung mah tah ieu alhamdulillah kengingna ya tes aya pengen ari 4 kilo omah ya teh duaan sareng pun bojo. Oke ka wargi-wargi sadayana anu biasa hirup di kampung sapertos abdi yang istilahna kedah rajin teh nancep genaun we janten aya lah kanggo teu kedah meser gitu ulah meser teuing tuh sapertos cabe cengek. Oke sekali deui abdi teh bubuhan ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dede Mulyadi teh abdi teh ngepen semangat resep mukaan channelna abdi sareng resep karena kebijakan-kebijakan setuju kebijakan-kebijakan Bapak Haji Dede Mulyadi sapertos anu kamari di dina eta anu kasus dana insentif kanggo sopir-sopir di Kabupaten Bogor anu saurna saur Kang Emen dipotong 200.000 ku disub. Terus aya klarifikasi di Pak Dadang kepala bidang Kabupaten Bogor teu rumaos saurna teh eta mah mung salah paham duka kumaha etanya dugi akhirna nih biasa diamprokeun Kang Emen sareng Pak Dadang aya klarifikasi saur Kang Emen teh sebagai supir angkot bahasa ngabagikeun eta teh Pak Dadang mah saurna teh teu aya duka kumaha kelanjutan nama eta mah mung da mung nguping we abi sok ningali dina channel Kang Dedi kelanjutan namanya mudah-mudahan Pak Dedi sing tiasa kumanya istilahna anu premanisme mah saur Kang Dedi teh bade diberantas tah abi mah satuju pisan kandanan pami di kampung anu hoyong dambel teh kadah ka pabrik-pabrik nih kedah aya artos kedah aya naon nya saurna teh engke mah moal kedah saurna teh nya mudah-mudahan naon anu di agendakeun ku Kang Dedi sing dibabarikeun yeuna sing dijabah pamaksadanana sing lancar demi ngabangun Jawa Barat istimewa sakitu wae anu kapihatur di Pribados anu tepatna ya abi di Kampung Sangali Desa Pasih Salam Kecamatan Manggurja Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.